deh nam ningali sapi. Nam ningali sapi nam. Ah. Dede mah teu sieun bade ningali sapi. Bade ningali sapi. Mana sapina? Iya sapina. Oh, sapi nu asli. Oke, sapi nu asli akan kita saksikan selanjutnya. Molanan asok. Sapinya ada seueur. Dek ningali emo. Enak yang dipangku. Nyenak parabna nyenak. Nyandak Pade. Mana mau mana? Pade, mau mana? Mau mana? Waduh, digulung mo. Sapi jenis parahyangan, ciri khas dari Jawa Barat. Ini adalah Alam Joho, Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini adalah Langit, penyuka sapi. Tapi setelah pependak, aku takut. Sok ya sok. Sok ya. Sok eta aat. Karunya sok. Sok. Muncak orang kota mah kasih makan. Muncak orang lembur pasien mam. Muncak orang ngarat. Bere madang. Oh. Ayah sapi bodas, ayah sapi kuning, ayah sapi hidung. Sapi hidung pas. Anak sapi namina Pedet. Tuh ketinggalan. Oh, anakna Pedet. Pedet anakna Tede. Seueur. Tadi tos di pasien konsentrat. Ayeuna atos. Alamna indah. Lecer, muter. Mual naon, Dek? Ke bibi. Itu hayang sapi. Dia Mana sapi? itu pipis. Sapine pipis. Ilap nganggo pampers. Itu pipis tinggal ada sapi pipis. Kurang lebih sapi di Joho aya 26 ekor. Tuh, aya nu anak napisan tuh. Tuh. Pedet kene itu mah. Pedet kene. Dadah lah tuh ka sapi dadah. Dadah. Dadah ka sapi dadah. 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 Dadah.
forget like and subscribe. Sampai bertemu lagi di channel Yopi Andriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.